Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'robi utawi iki iku bab buat pertelakan i'rob. Al i'robu utawi i'rob, huwa utawi ikilah i'rob iku tagyiru awakhiril kalimi, barobah akhire kalimah, likhtilabil awamili karena beda-bedane amil, ad-dakhilati kang manji alaiha ing atase kalimah, labdon lapadne aw takdiron atawa kira-kirane. Wa aksamu lan utawi andumane i'rob iku arbaatun papat. Robun sawiji i'rob ropa, wa nasbun lan pingdone i'rob nasab, wa khafdun lan ping telune i'rob khafad, wa jazmun lan ping pate i'rob jazm. Palil asma'i mangka iku tetep maring pirang-pirang isim min dalika saking i'rob kang papat iku ar-rafu sawiji i'rob rafa, wan nasbu lan i'rob nasab, wal khafdu lan i'rob khafad, wala jazma lan oronon jazm iku maujud biha ing dalem asma. Walil af'ali talin etanata lan iku tetep maring pira-pira fi'il min hadhil arba' min dalika sang i'rob kang papat iku ar-rafu saji i'rob rafa, wan nasbu lan i'rob nasab, wal jazmu lan i'rob jazm, wala khafdu lan ora nono i'rob khafad iku maujud biha ing dalem ikilah af'al. Ayat babul i'robi ari ieu bab mertelakeun i'rob. Jadi dia dek nerangkan i'rob. Karena cek palanggeran idlaulal i'rob lam tu'lamil murad. Artina lamun mah teu aya i'rob maka moal kaharti maksud jeung tujuan carita. Jadi pertanyaan anak pentingkah i'rob? Sangat penting. Sabab keur nganyahukeun maksud tujuan kalimah tersebut teh ku ayeuna i'rob. Mun eueuh i'roban mah moal kaharti. Isarah ge lain. Gitu. Jadi lamun orang teu apal kana bab i'rob moal ngarti kana bab kalimah. Qaulu al-i'rabu wa tagyiru kalimi, ar-i'rab teh nyaeta
barobana pirang-pirang akhirna kalimah. Sing ingat ngaji nahu mah tingali we tungtung kalimah. Eta rumusna nya. Ieu teh dibaca teh bismi, bismu, bisma, bisem. Nah. Karti jeung teu na kalimat tersebut ku ngartina urang kana eta i'rab. Keur nganyahukeunana secara globalna tingali we tungtung kalimahna. Bismi, nah beuti baca bismi, lantaran aya amil anu tukang ngajer ke naon ba harap jar, sehingga ismi daek teu daek kudu jadi majrur. Wayahna atuh dibaca jr bismi. Salahnya macana tengah gugu kadinya salah artina, bahkan tengah bogaan arti sama sekali. Itu lamun maca bismu teh disengserikeun hayam gitu. Kan sababna hayam ge bisaeun atuh kadar kongkorongok mah nya. Ayyuhal ghafilun udkuros itu fatalaq Adam hayam teh gitu. Mun hayam Cianjur ngawung gitu nya. Beda jeung hayam Cikampek kakarek celek gitu. Sadana teh teu ngeunaheun nya. Komo eta mah canggih garing nya. Bahasana teh ngamer. Ngaran i'rab cek lugot eta aya 5. Kahiji al-bayan, hartina kadar-kadar pertela. Kejelasan. Sebab goyana i'rab eta ngajadikeun sebuah penjelasan. Nu kadua al-hasan, hartina kadar-kadar alus. Ya, ku i'rab teh jadi alus babasaan. Nu katilu al-intiqal, hartina kadar-kadar ngalih tempat ya. Gitu. Nu kaopat at-taghyir, hartina kadar-kadar barobah. Perubahan kalimat ya. Nu kalima al-ma'rifah, artina kadar-kadarnya nyaho, sehingga ku kejelasan bari alus tur ayeuna jelas pindah-pindahna, jelas perubahanana, orang bakal jelas nganyahokeun mana mun diruntuykeun gitu. Eta cek bahasa mah. Eta anu 5 tadi sakumaha cek qaidah ya. Bentuk syair bayanun wa husnun wa antiqalun taghirun wa ma'rifatul i'rabi fil lughati qila. Nah, beda wacana imanya itu naon sehingga biasa. Jadi aya 5 cenah. Hiji al bayan, kedua al hasan, katilu al intiqal, kaopat at taghyir, kalima al ma'rifah ya. Gitu. Eta i'rab cek lugot. Kiwari nu disebutkeun i'rab cek istilah ahli nahwu. Ngaran i'rab cek istilah nyaeta huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili
ad-dakhilati 'alaiha labdon au takdiron. Artina barobah akhir kalimah karena beda-bedana amil anu asup kana eta kalimah. Dek barobah secara labdi atawa barobahna secara takdiri gitu ya. Labdon aw takdiron karena cekoidah irabum taghyiru akhiril kalim takdiron aw labdon li amilin ulim. Jadi irob cek ulama ahli nahwu mah barobah akhirna kalimah dek takdiron au labdon naon sabna li amilin ulim ku kanyawanana amil anu asup kana eta kalimah gitu. Amil teh tukang marentah ya gitu. Ieu teh kudu dibacana teh ropa nasab opat gitu nya atau jajem tak kumacek amil kumacek nunita urang ge hirup teh kuduna teh kitu nya boga pamarentah kumaha nunita kudu kumahana teh jelas gitu ulah sahayang-hayang gitu nya sabab lir ibarat hiji tubuh ari ngaran tubuh kudu boga sirah ya. Nah aya jelema anu sirahan hirup teu aya teu boga leungeun mah teu boga suku masih mungkin hirup tapi teu boga sirah mah jelema moal hirup. Tadina Islam ge kitu urang teh kudu boga sirahna saha nu nitah urang ibadah kudu kumaha ibadah gitu iraha di mana kumaha itu ya sabab kabeh anggota badan kumacek sirahna gitu. Tah pangna kudu aya amil sabab cek pelenggeran wal kalimatu qabla wujudil amili bahwa mauqufun. Hartina ari kalimah can kadatangan amil eta mauquf. Kalimah anu can kadatangan amil tukang nitah maka eta terhenti pakem ya daya aktivitas. Tak cek Allah wala takfu ma laysa laka bihi ilmun ulah sok ngagawean hiji perkara nu anjeun teu apal gitu nya mun dikaitkan kanu tadi ieu aya panitah eueuh teh da konsekuensi hirup urang mah ini karena panitah cicing karena panyegah takwa disebutna imtisalu awamirillah wa zinabun nawahi. Migawe sotenan beda we aya parentah Gusti Allah teu dadaekanan tapi kudu daekan beda dadaekanan mah sahayang-hayang eueuh nitah ge dipigawe dek saha umuruhanana komo kitu mah aya sawah 2 kotak nya umpamana ari nu nitah ka urang kotakan nu lebak dar urang migawe kotakan nu tongo nu batur pas TBB ja Pak Haji cenah mana buruh abdi buruh naon ja pan abdi geus digawe can di sawah nu mana cenah tanu palih tongo cenah teuing teh mah penting sawah saha gitu dan nitah sotenan ngagawean naon sawah nu lebak dar ngagawe nu tongo datang teh ka nu tongo mana Pak Haji cenah abdi nyungkeun buruhna cenah nah geus digawean ku maneh muhun cenah itu teh serengse kitu ari maneh nyanyawanan nya dek di palawijaan teh ngadon dipacul kitu dek nan jadi di sawahan nyaho
sia mah urang geus ngipuk tuh tinggal di binihna geus gede ugu dek di palawijaan dek dipacul ku maneh gitu nyaho jig ka ditu gitu ku itu teh diburuan ku ieu dicarekan nah gitu tapi lamun jelas manu nitahna bakal jelas deui saperti dina bab i'rab dek kumaha bae macana bakal jelas lamun puguh nu nitah. Sementara can aya panitah mah wayahna we repe can ngabuktikeun hiji bahasa nya can kasebut cacalaton can kasebut omongan gitu. Maka barobah dina i'rab kabagi dua, hiji aya barobah secara labdon lapadna, kedua barobah secara muqaddarna ya. Labdon mah secara bukti realna jelas ya. Ari muqaddar mah itu mana yang tersembunyi perkiraanana ya gitu perkiraanana. Mana diantara contohna jaa zaidun jaa geus datang saha zaidun ki Zaid jaa teh eta jadi fiil madi Zaidun jadi fa'il ya. Maka diartiana jaa geus datang saha Zaidun ki Zaid jelas atuh ari fa'il kudu rofa ya. Maka Zaidun itu rofa jaa fiil madi didinya mabni patah aya patahna aya jaa teu jau tapi jaa sabab fi'il madi maklum ya gitu mabni patah Zaidun itu jadi fa'il ra'aitu Zaidan ra'aitu geus ningali kaula Zaidan kaki Zaid ra'aitu didinya disebut fi'il fa'il ya ra'a eta fi'il fi'ilna fi'il madi babna sukun ra'ai tu eta bentuk fi'il fa'ilna nyaeta kata ganti ti orang ke satu atanapi subjekna nu migawena ra'aitu geus ningali kaula Zaidan kaki Zaid sebagai objek nah ini tuh saya si Raden Zaidan jelas jadi objek sehingga di dia kudu nasab sebab jadi maf'ul ya jadi objek ra'aitu geus ningali kaula Zaidan kaki Zaid marartu bi Zaidin marartu geus ngaliwat kaula bi Zaidin papangi jeung ki Zaid tuh jelas ya sabab mana cek tadi secara lapadna ayeuna nu secara barobah takdirina jaa Musa ra'aitu Musa marartu bi Musa sarua we kitu nasabna gitu itu muqaddar Musa mana di akhiran ku iya lazimah ke hareup ayahnya gitu jadi takdiri dirinya mah perguna teropa cenah jaa geus datang saha Musa itu mah jelas panu luhur mah jaa dun ya mah jaa Musa nah cenah nasab gitu sabab di muqaddarkeun ra'aitu Musa nanti siga ra'aitu Zaidan ya itu marartu bi Musa anggar we kitu hurufna teh
gitu. Sabab ieu mah mana kaasupna kana kalimah anu muqaddar ya gitu. Ari kalimah anu kakeunaan ku i'rab muqaddar eta aya opat. Hiji setiap kalimah isim maksur anu pelenggaranana kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun. Artina setiap isim mu'rab anu akhirna make alif lazimah tur samemehna dibere harkat patah atau napi dipatahkeun. Contoh koma alpata ya, te alputa ya, te alpatu tapi alpata ro'aitul pata marortu bil pata, maka ia disebutna kalimah isim maksur. Sarua jeung tadi Musa ya gitu. Sabab akhirna pakai alif lazimah terus samemehna diberi harkat patah gitu ya. Hiji disebutkan kalimah isim maksur ya. Nu kadua setiap kalimah isim mankus anu pelenggeranana kullu ismin mu'rabin akhiruhu yaun lazimatun. Tadi mah akhiruhu alifun lazimatun. Ayeuna mah akhiruhu yaun lazimatun qablaha kasratun anu samemehna dikasrahkeun. Jadi artinya setiap isim mu'rab anu akhirna make iya lazimah tur eta naon samemehna dikasrohkeun. Contoh ja'al qadi marartu bil qadi gitu. Au takuna alifun alifu mahdufatun atawa ayana si alif anu dibuang atawa awil ya atawa iya. Contoh koma pata ro'aitu pata marartu bi pata ya gitu. Alifna eta mah mahdhufah. Pan asalna patah teh pataya. Ya. Gitu. Alifna dibuang digentikeun ku iya gitu ya. Katilu setiap kalimah fi'il mudhari mutal akhir salian anu di akhirna harap elat wau atawa iya dina tingkahna nasab eta mah didohirkeun ya. Contoh ropa kahiji ropa yagzu kadua anan lamun harap elat iya yarmi ku harap elat alif yakhsha eta statusna ropa yagju yarmi yakhsha ropa eta teh ya. Terus ayeuna lamun nomor kedua nasab dibere amil nawasib. Contoh lan layagzuwa layarmiya layakhsha anggar eta mah henteu layakhsia tapi layakhsha ya. Nasabna harap elat alif mah pan teu narima kana harkat. Da aya sote alif make harkat itu jadi hamzah ya. Jadi salilana ge nepi ka buluan buluceng jangan orai alif mah teu narima harkat. Katilu jajem lam yagzu naon nu dibuang nya jajemna si wauna teu
Taya lam yarmi. Nanu taya dinya iya ya. Lam yakhsha itu si alifnya dibuang. Tadi ditayakeun tah iya nanya itu lagi lam yakhsha. Ya, beda jeung tadi amil nawasib dibaca layag zua layar mia ya gitu. Sabda dina jajam teu sabab mana eta teh para ulama nyebutnya teh kayak pergasi. Pergasi teh ting naon atunya, namun datang kanu gering jadi jagjag, lamun datang kanu jagjag jadi gering gitu. Yagzu yarmi yakhsha gering tina teh. Sabaya harap ela buang we cenah. Cageurkeun harap elatna lam yagzu lam yarmi lam yakhsha gitu. So penyakitna geus eueuh kitu nya. Tinggal mamayuna eta teh. Jeung opor hayam. Jeung pais nya. Ari elat muqaddar eta aya opat kahiji li ta'addur al-fata contohna didinya aya alif sementara pangna teu disebutkeun alif dirinya narima harkat cek tadi li ta'addur karena itu sifatna hambatan wal alifu la tuqbalul harokat wal alifu la taqbalul harokat alif mah tara narima kana harkat anggar gitu al-fata ya. Jadi henteu al-fata tapi al-fata ditulis we ku rupa iya ya. Kadua lisikol karena berat alasanana seperti yagzu aya wau lianna harfal illati la taqbalul harokat sebenarnya harap elate eta teu narima kana harkat gitu ya kecuali engke aya nu nitah ya. Seperti tadi layar zua layar mia gitu berbeda jeung alif sama sekali alif mah nu katilu lil munasabah contoh yarmi aya iya gitu. Terus mana lil hikayah contoh jaa ya. Jadi aya opat anu disebutkeun naon elat muqaddar itu. Kaopat setiap kalimat isim anu diidopatkeun kana iya mutakalim contoh gulami ya pan ieu teh keur nyaritakeun cek tadi teh naon judulna teh ari kalimat anu kakeunaan ku i'rab muqaddar eta ya opat tadi teh hiji kalimat isim maksur nu kadua kalimat isim kus nu katilu kalimah bil mudhari mutal akhir kaopat ayeuna mana kalimah isim anu idopat anu diidopatkeun kana ieu mutakalim contoh gulami gitu ta iya na teh ieu mutakalim gulami mudhof ya mudhof ilaih nyata iya mutakalim gitu ya. Nah. Jadi setiap kalimat isim anu diidopatkeun karena ia mutakalim kita terdiri daripada mudhof jeung mudhof ilaih gitu. Teruskan
wa aksamuhu jeung ari babagianana kalam eta arbaatun aya opat robun kaiji rob ropa wa nasbun kadua rob nasab bablun katilu rob opat wa jajmun ka opat irob jajem ari irob eta ya opat hiji irob ropa dua irob nasab katilu irob opat kaopat irob jajem sing ingat setiap kalimah bahasa Arab moal lepas tina opat irob lamun teu ropa pasti nasab lamun teu nasab pasti opat lamun teu opat pasti jajem gitu moal aya anu sejena ya sing ingat urang teh mun teh mah kita ditanya gitu naon cirina sabab ropa atawa nasab atawa opat atawa jajem gitu ya nah, jadi irob teh kabagi opat ropa nasab opat jeung jajem karena cek kaidah aksamuhu arba'atun faltu tabarrabun wa nasbun wa kadza jazmun wajar gitu aksamuhu ari babagianna i'rab eta arba'atun ya opat faltu tabar maka pek alap itibar ya alap pelajaran alap ayeuna pemikiran gitu alap perbandingan robun jiropa wanasbun kadua nasab wa kadanya kitu deui jajmun irob jajem wajarun jeung irob jar artina irob hopat maksudna ya kiwari urang rinci cek bieu teh nu kahijina irob ropa ngaran ropa cek lugot nyata al ataliyah artinya kadar-kadar luhur model mana sakola aya aliyah gitu ya maksud nama naon menengah atas disebutkeun kahanap da geus kaluhur disebutkeun kaluhur da cana nepi pertengahan antara hanap jeung luhur disebut aliyah sakola teh ya kaluhur pan mangul tas kahanapna semep geus kaliwat gitu tak sanawiyah tahap kedua pertama ya dina etana ngaran ropa cek lugot teh nyaeta ataliyah artina kadar-kadar luhur matak cek teh lah pamadomatu patakunu alamatan lirro'i makana pon ari sabeungkeutan teh eta sok mana nuduhkeun jadi tangara kana luhur darajat ya ropa kade urang bisi boga sifat ropa deui ropa mah sifat Gusti Allah mun ceuk bahasa legegna mah disebut takabur hanya milik Allah takabur mah Allah nu maha akbar jelema mah teu meunang takabur mun jelema takabur itu dosa ya gitu sabab melampaui batas seperti saha Firaun banyak ngaku jadi pangeran majarkeun teh ana rabbukumul a'la cenah kami teh pangeran nu pangluhur namanya pangeran modar paeh Firaun teh paeh da makhluk hirup jadi paeh sementara Allah mah mana moal kageunaan kumaot nya hayat teh abadan abada salami na Allah mah nya nu kadua ngaran ropa cek istilah nyaeta taghyirun maksusun hartina barobah anu tangtu yajlibu amilun maksusun cirina barobah nyaeta naon aya amil nu tangtu
alamatuhu ad-dhammah nu jadi cirina nyata dhammah ya. Au wa man naba anha jeung gaganti tina dhammah aya anu ku dhammah dohiro aya anu ku gaganti tina dhammah ngaranna statusna mah dhammah ya gitu. Seperti aya anu ku iya anu ku patah gitu nya geus kamari bisa ku dhammah dohiro ya diantarana gitu oge ku gaganti tina dhammah ke diharap dina contoh-contoh anu leuwih jauh nya dina alamat i'rab ke katingali di dinya sekaligus ke penerapan contohna ieu mah keun teori we heula nya teori heula ke naon praktekna mah gitu. Nu kadua ngaranna nasab ceuk lugot nyaeta al istiwa'u wal istiqomah nasab deh ya. Gitu sehingga engke aya dihareup pamal fathatu patakunu alamatan linnas bi itu ari patah teh eta sok jadi ciri kana nasab ari nasab teh ancek jejeng tegak ya gitu istiqomah mulazamah teu unut kalinuan teu kedah kaanginan gitu ya. Widei kana pokok hartina kadar-kadar anceg aya nasab teu anceg teu nya nasab mah di mana-mana ge anceg cek bahasa nu eta nama jabar gitu eta tah kakali kajeje lain eta tuh itu hareup kan tah gitu kita mengaji teh. Nu kadua ngaranna subjek istilahnya eta tagirun maksusun yajlibu amilun maksusun alamatu al-fathah wa manaba anha hartina barobah nu tangtu ya cirina barobah patah jeung gaganti tina patah anu narik-narik kana amilna ya gitu. Contoh seperti tadi nah beti baca patah sabab aya amil nawasib aya tukang nganasabkeun contoh ya itu. Nu katilu nyata irob hopat ngarani rob hopat cek lugot nyaeta al-qat'u hartina karena hopat teh ngaran hopat cek lugot nyaeta atasapalu artina kadar-kadar handap geus kamari dibahas nya fa amal kasratu patakun alamatan lil khafdi maka pon ari berpecah belah eta bakal mereta ngara kana kahinaan karendahan ya itu mun di bahasa ieu kena mah papatah nama kitu ieu teh nganu jelas mana cek aturan kalimah di dieu anu sebutkeun khopan teh nyata atasapa atadallul dina kamari mah nya jadi kadar-kadar hadap kadar-kadar hina seperti jelema nu teu boga ilmu nya itu bodoh hina gitu da jelema aya naon aya cahara jelema aya ajena teh kumaha ilmu na diantarana kan tenan mun didukung ku amaliyah nama gitu nya oke profesor gajina sabaraha beda ayeuna jeung naon umpamana tukang macul gitu insinyur pertanian mah padan wah najan teu ancrup ka sawah gajina luar biasa gitu beda jeung nu gawe di sawahna nu traktorna nya nu maculna nu ngagemukna anggarnya di alas sapoena
sabaraha gitu tah. Beda jeung insinyur kan sabna nu bedakeun nya ilmu gitu. Khopat nu saterusna mana? Khopat cek istilah nyaeta tagirun maksusun yajlibu amilun maksusun alamatu al kasroh wa manabaan. Artina barobah nu tangtu cirina barobah kasroh jeung gaganti tina kasroh. Kumaha eta cek amilna teh nu tadi ya, contoh kusabaya harap jar dibacana jadi jr itu atanapi mana kusabab idopat itu ya. Eta teh ngarupakeun hal-hal anu ngajadikeun kalimat tersebut dibaca opat. Nu kaopatna jajem. Ngaran jajem teh cek lugot nyata alqot hartina kadar-kadar pasti. Lamun urang ngobrolkeun alasan sok anu disebutkeun dalil qot'i ya, seperti nu termaktub dina Al-Qur'an atawa as-sunnah. Hartina qot'i teh geus jelas, geus tamras ya gitu, geus teu bisa di naon robah-robah deui. Nah, jajem di dieu teh menunjukkan sebuah kepastian. Seperti jelema atanapi makhluk hirup satu saat bakal maut. Itu nya. Nah, sababna kecirina geura ngaran jajem cek istilahnya eta tagirun maksusun yajlibu amilun maksusun alamatu sukun. Ya. Wa manaba'anhu artina barobah nu tangtu cirina barobah sukun. Jingga ganti tina sukun. Ari sukun teh modal maut ngan ilahana ngaran nu maut katingalina mah mana senang, katingalina mah tenang sakinah ya gitu. Berarti tetep cika mari ge gumantung kana amalna gitu. Dina pada teu bisa usikna jadi sakana cicing ya gitu, cicing sakina sehingga mulai rumah tangga anu ayam tentrem disebut sakinah ya. Terus ayeuna sato nu dipencit ku peso seukeut disebut nan dipencit ku sikin teh peso seukeut ya. Di mana si sato teu ngarasaeun nyeri ketika dipencitna teh nyampak geus gurawah we sesegor nya gitu. Beda jeung ku peso mintul Pak, daripada terak kakabun buntungna teh lain ku sabab peso seukeut tapi ku sabab pebedol-bedol nu nyekel hulu jeung awak itu. Subhanallah nya mata teu meunang mencit ku peso mintul, tapi mencit mah syaratna kudu ku peso nu seukeut gitu. Jadi lain ku gedena tanaga tapi kudu ku seukeutna pakarang. Syarat mencit teh. Nah, jajam alamatna nyata sukun atau ganti tina sukun gitu ya. Kumaha cek amilna bae cek tadi ge yajlibu amilun maksusun. Kumaha jeung cek amil nu nangtukeunana gitu. Qauluhu palil asma'i min dalik. Palil asma'i maka eta tetep pikeun pirang-pirang isim min dalika tina irob anu opat arabmu ka hiji irob ropa wan nasbu kada irob nasab wal khafdu ka tilu irob opat wala jajma jeung teu irob jajam piha dina eta isim. Ari irob anu asup kana kalimah isim eta aya tilu tinu opat teh itu opatanana tapi kur aya tilu. Hiji irob ropa, kadua irob nasab, katilu irob opat. Wala jajma teu aya irob jajma piha dina eta kalimah isim. Sing ingat jajem mah tara asup karena kalimah isim ya.
Sabab lamun geus asup jajem eta jelema eureun tina pagawean mun dibahasakeun nama ya gitu. Maka ieu anu tilu ya bisa asup kana i'rab kana isim sementara nu hiji mah jajem teu bisa. Mana ka hiji ropa. Ropa jaa zaidun jaa geus datang saha zaidun ki zaidun ropa zaidun isim fi'il harap isim ngaran hiji jalma gitu. Jaa zaidani itu ropa ya gitu kan eta ropa niabatan jadi gaganti ya ropa nate gitu. Sabab ieu kalimah isim tasniyah ari isim tasniyah cirina nyata ku alif jeung nun tur dibere harakat kasro. Jaa zaidani jaa geus datang sa zaidani zaid dua gitu ya. Jadi takdirna mah eta teh ropa aslina mah ropa ngan ku sabab dina bentuk tasniyah maka dibere harakat kasro. Nah eta mah mana didinya jadi niabatan ani doma ya gitu. Jaa zaiduna jaa geus datang sa zaiduna zaid loba zaiduna ropa sabab kalimah jamak mudzakkar salim ya cirina aya waw jeung nun gitu ya sabab ieu can papangi jeung harap nu sejenna gitu masih utuh zaiduna. Nah, ke lamun papanggih lamun ada kalimat fi'ilnya papanggih jeung kalimah anu ngajajemkeun atawa napi anu nganasabkeun beda. Ieu naon bentuk kalimatna. Contoh tanaluna asalna teh nya gitu. Kusab kadatangan lam amil wasid jadi lan tanalul birro. Nah, eueuh nunna lan tanalul birro gitu. Guys. Ropa kadua nasab. Contoh ra'aitu zaidan. Zaidan nasab. Nah, nasab. Sabab isim nya gitu. Ra'aitu zaidaini. Ya gimana? Nasab. Sebab kalimah isim tasniyah keur tingkah nasab. Cirina ku ya jeung nun. Zaidaini gitu ya. Mana deui ra'aitu abaka. Ya, ra'aitu geus dikaula abaka ka bapaan anjeun gitu. Abaka eta teh isim bagian tina isim lima ngan keur tingkahna nasab cirina ku alif dah ya. Muslimatin gitu eta keur dina tingkahna nasab ya. Sabab mana papanggih jeung naon jamanis niswah ya jamu anas gitu. Asal nama muslimuna yaitu mu'minuna mu'minina ya. Terus kan katilu khofad contohna khofad marortu bijaidin isim jaidin mana kakenaan kuba harap jar sehingga dibaca khofad. Nah, jadi JR marortu bijaidin untuk bijaidun bijaidin gitu. Supaya harap
jar anu geus kamari ditetaannya jeung harti-hartina jeung maksud-maksudna. Nu kadua marartu bi Zaidaini ya, bi Zaidaini ieu kalimah isim tasniyah sarua dibaca opat. Marartu bi Imrona tah ieu mah mana dibaca nasab teh sabab niabah ya gitu karena isim alam Imrona gitu asli nama Imroni ya kusabab ayeuna berbicara tentang sebuah nama gitu Imrona gitu ya. Hiji deui kaulu walil afali jeung eta tetep kana pirang-pirang fiil min dalika tina i'rab anu opat teh ar-rafu hiji i'rab rafa wan nasbu kana i'rab nasab wa jazmun katilu i'rab jazm wala khafdu ta i'rab opat biha dina eta kalimah fiil. Ari i'rab anu asup kana kalimah isim kana kalimah fiil katanya kudu nama omean tah teka ieu kan teka bener kan fiil eta aya 3 hiji i'rab rafa kadua i'rab nasab katilu i'rab jazm. Contoh i'rab rafa yakumu teh eta kalimah fiil fiilna fiil mudore nah, anu rafa ya gitu. Terus mana ayeuna nu nasab la yakuma tina yakumu berubah jadi yakuma jadi nasabna kadatangan amil nawasib nyata aya lan ari lan teh tukang nasabkeun la yakuma zaidun la yakuma zaidaini la yakumu tah gini nya lamun can kadatangan mah yakumuna ya gitu tanapi yakumu zaiduna ya gitu bisa aya lan buang nuna la yakumu zaidun ya jazam la yakum zaidun asal nama yakumu zaidun bisa aya lam amil nawasib jadi lam yakum cidina ku jazam ya gitu paeh tasim mimna teu bisa nudang deh la yakumani zaidani lam yakumu azaiduna gitu. Eta mana berbicara tentang jazam. Kayak dina naon rincian nama dina alamat i'rabna. Nah, jadi i'rab anu asup kana isim jeung anu asup kana fiil eta dikumpulkeun dina qaidah. Wal kullu ghairul jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khabdun tana. Jadi kesimpulanana i'rab anu opat kabagi kana 3 bagian. Hiji anu mustarok bainal asma'i wal af'al hartina i'rab anu rerejengan antara isim jeung fiil kanan kiri oke kana isim oke kana fiil oke lobana aya 2 nyaeta hiji rafa kaduana nasab contohna jelas siga tadi nya anu ku rafa jeung kunasab tah eta karena qaidah warrafu wan nasbu ja'alanna i'raba lismin wa fi linahulan ahaba eta
nyata nu mustarok bainal asma wal af'al, bisa kana isim bisa kana fi'il. Nu kadua anu mukhtasun bil ismi, ieu mah khusus kana isim. Jadi i'rab anu tangtu kana isim wungkul nyaeta khofad eta teh bener kan. Khofad teh nah, bener kan ku ieu ku nan ku pulpen khofad tambahan dot. Ya. Nyata ieu mah khusus karena khofad. Jadi nepi ka buluan belujang jangan orai fi'il mah moal narima kana khofad. Sabab khofad ieu khusus keur ciri dan ciri isim. Nu katiluna anu mukhtasun bil af'al atau bil fi'li, artina i'rab anu tangtu kana fi'il nyata i'rab jazm. Sehingga cek tadi mun keur isim wala jazma biha teu aya i'rab jazm dina isim ya. Tah lamun ana dina fi'il wala khafdo fiha teu aya i'rab khafad dina fi'il gitu. Jadi nepikeun ka buluan beluteng jangan orai teh isim moal narima jazm moal narima khafad, isim moal narima jazm, fi'il moal narima khafad gitu ya. Nah, sekalipun aya itu mah hanya sebuah pertolongan dina keadaan darurat seperti qad qomatis shalah gitu nya. Nah pangkulna mah sakinah gitu, kasab dituna aya alif lam gitu, tulungan ku kasro eta mah beda kasuistik disebutna, tidak selamanya tetapi di dalam hal-hal tertentu gitu disebutna insidental ya gitu, bukan baku. Tah ieu anu mustarok ieu anu mukhtas teh dikumpulkeun dina kaidah, karena cek kaidah wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima itu ya, ari ropa mata di mustarok ari ieu mah nu mukhtas lil asma jeung mukhtas lil baca gerati luhur tah warrafu wan nasbu jalan na'iraba lismin wa fi linahulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima gitu tah. Pada prinsip nama aya anu bisa asup kana isim jeung kana fi'il, aya anu khusus keur isim, aya anu khusus keur fi'il gitu tah. Sok apalkeun kumaneh kaji. Nah bahkan tidak menutup kemungkinan tina hal-hal seperti kia menginspirasi daripada mana pemikiran-pemikiran orang ya, yaitu teu saeutik pan nu jadi naon ilmuwan gitu tina balukar ngaji gitu. Contoh dina bahasa Inggris teh aya lamun seluruh teh naon all gitu nya A L L gitu ya. Tuh. Nah. Mana tulisan teh? Al. Nya. Nah. Coba lamun ngikeun. Lil la hi. Aya nginspirasi. Ya. Ternyata anu maha segalanya itu adalah Allah. Itu bahasa Inggris. Lamun di itu mata singyaan segala lagi Allah ya. Jadi rumah segala teh Gusti Allah gitu. Pada dibalikin ya Allah ya, lapat Allah lil
lillah gitu. Nah, itu motivasi we lah. Teu saeutik nu jadi konglomerat tapi ia paham dengan ilmu agama gitu ya, dan baik dalam agama deh gitu. Babu alamatil i'robi walau alam bis shawab Rabbi fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqona wasi'a wa antarzuqo amanna abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangwurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran sareng keamanan